Nya sesapatu mumpung panas, dilanjut sesapu. Ta besti di video ayeuna mah moal panjang-panjang teuingnya. Nyobaan heula ieu mah bestinya sugan pihak Facebook teh resepeun. Terus kita disebarluaskeun soalna tadi oge abi teh ningal akun anu tos rame cenah cobaan heula di hiji kegiatan heula, contona lamun gegero, contona lamun sasapu kitu cenah cobaan heula. Besti pokona mah ieu mah tos sagala we dicobaannya. Aya nu nyarankeun kitu dilakonan, aya nu nyarankeun kieu dilakonan. Jargona acan. Hey hai, halo besti-besti semua. Assalamualaikum. Kumaha kabarna ye sarehat? Ta besti lanjut deui, tapi abi teh kadang mah bingungnya nonton para suhu teh. Pajar teh kudu interaksi, terus setiap postingan anu ngalewat di beranda urang teh kudu di like, komen, share. Da abi oge kitu cenah baheulana teh motak bisa rame jiga ayeuna teh. Tapi pas ku abi dicek profilna manehanana oge teh sugan ngabagikeun postingan batur. Apa eta teh triknya supaya rame gitu, supaya leuwih rame? Jadi para konten kreator pemula teh ngabagikeun postingan manehanana gitu apa kumaha? Pasti aya oge meureun di antara kalian anu sami bingung jiga abi. Tapi mun dipikir-pikirnya ieu mah seueur oge pendapat para suhu teh beda-beda geuning. Aya nu nyarankeun kudu kieu kudu kitu, aya oge nu sabalikna. Jadi kadang mah bingungnya mending kumaha atuh nya ieu teh. Lieur besti mending ayeuna mah sasapu we nya ame bersih ame enakeun ieu lantaina. Kalian salpok teh kana lantaina naha cenah jadi aya 2 warna kitu. Nu matak besti aboge teu apal ieu teh. Da barang jol ka dieu teh entos we tos kitu. Durasina teu cekap besti, bye bye.